Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing ka barudak sadayana tepang deui dinten Salasa sareng ibu dina mata pelajaran basa Sunda kelas 5. Ibu ayeuna bade ngabahas ngeunaan materi kasehatan anu aya dina bab 4 atanapi dina pangajaran 4. Anu ngawitan ku ibu bade dijelaskeun nyaeta ngeunaan mikawano kana istilah kasehatan tanapi kecap kasehatan. Naon eta teh anu disebat kasehatan? Kasehatan teh dasarna tina kecap sehat nu hartina bebas tina sagala gangguan atawa penyakit, boh penyakit fisik atawa psikis. Kasehatan bisa dihartikeun kaayaan awak anu ngagambarkeun badan bersih tina sagala penyakit boh fisik atawa psikis. Janten urang teh dikedahkeun ngajagi atanapi miara kasehatan, boh eta kasehatan fisik urang, badan, psikis urang, lingkungan urang. Lingkungan teh bade di mana wae biasana barudak terangnya aya lingkungan bumi, di sekolah, tetapi lingkungan masyarakat. Teras deui ibu bade ngabahas ngeunaan istilah-istilah kasehatan. Di dieu aya sababaraha hiji panyakit kasakit anu biasa kaalaman ku urang. Cik barudak ayeuna panyakit mana anu tos pernah kaalaman nya? Pasti tiasa nyebatkeun nya. Di dieu aya sababaraha penyakit barudak oge tiasa ditinggal dina buku pangrumat basa Sunda kaca 40. Di dieu aya penyakit borok, cacar, cenang, gondongeun, hileudeun, jengkoleun, leuncangeun, mengi, jeung jeuriheun, rieut, marombeheun, sakalor, salatri, kalikiben, salesma turwiseun sareng uuseupeun. Sadayana panyakit anu nembe ku ibu disebatkeun aya anu diakibatkeun tina kataledoran urang dina ngajaga kasehatan. Urang kirang bersih, kirang ngajagi kasehatan awak, lingkungan. Teras misalkan anu dianggo bebersih sapertos caina kotor, henteu steril, tiasa ngakibatkeun panyakit nu aya di dieu. Contona sapertos leuncangeun ta eta akibat urang joroknya kirang bersih. Teras oge naon deui nya? Cenang, borok sami. Aya oge nu akibatkeun virus sapertos cacar, gondongeun eta akibat tina virus. Teras turwisen eta ieu akibat urang teu bersih panangan, teras panangan urang kotor teu wawasu teras nyabak kanu soca atawa panon urang akibatkeun turwisen. Ta ieu dina istilah-istilah kasehatan. Aya oge penyakit-penyakit nu sanesna deui ke hideuk tiasa dibukanya dina kaca 40. Teras naon deui anu ku diakibatkeun ku virus teh aya hileudeun. Teras di dieu aya yeuh penyakit jengkoleun tah barudaknya anu resep jengkol tah kade teuking seueur teuing tiasa ngakibatkeun asam jengkolat nu akibatna engke aya penyumbatan dina ginjal janten karacunan. Teras oge aya jeung jeuriheun tah ieu ati-ati oge urang kedah seueur eueut cai herang. Teras oge upami hoyong miceun kahampangan teu kenging ditahan. Upami ditahan tiasa akibatkeun jeung jeuriheun. Tah, istilah penyakit nu aya di dieu kuncina nyaeta urang kedah tiasa miara kabersihan awak sareng lingkungan urang. Rupina kanggo materi ngeunaan kasehatan ku ibu dicekapkeun dugi sakieu. Hatur nuhun, wilujeng diajar di bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi